Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangkeun nami abdi Raffi Rijal Sofwan ti kelas 10 MIPA 2. Abdi di dieu bade carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianna. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana nunjukkan yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajanten, tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadu kasaurna puterana kitu Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum di karajaan. Menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehana ngabige teu aya anu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. "Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh, ayana di nagri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali?" Kanjeng Prabu alik naor. "Aneh pisan," samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geura sok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali, hayang geura tarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi, saeja miang ka nagri Mekkah rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku Ramana, gejelig bae anjeunna angkat ti Pajajaran, leumpang ngulon. Muru kalebah panonpoe surup bubuhan jalma sakti leumpangna teh napak kancang. Nyaeta leumpang dina kulit cai, nyeak gancang ka ditu kakulonkeun. Barang nepi di nagri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges ka nu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang nepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajanten." Kitu yu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun tapi kakara oge sababaraha leunga aki-aki teh pok nyarita aeh iteuk Aki tinggaleun cing pangnyokotkeun ujang. Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si Aki teh nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa bet pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta iteuk. Sataker tanaga eta pisan, lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun, "Saha saenyana Andika teh Ki?" ceuk Kean Santang semu lungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh, "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadengi kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuk kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk," sumera diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kean Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam, walon Bagenda Ali." Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bagan agama Islam di nagri Mekkah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere
pencen yen kean santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku bageda ahli nyaeta tasbih jeung Alkitab Al-Qur'an. Kean santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.